Si Cepi kemana jalan mana pengen tok-tokan kemana wis jalan mana sumputkan ku aing kemana keun wah pi omongan di kai mata tangakeun cerokeun aduh kumaha Cepi sing neangan antepkeun ku aing di dieu sumputkeun bisa kaburukan ieu urang simutan si Cepina sing neangan Cepina sing neangan bisa kaduru kekela Pak, mangihan tanggungan orang teh. Naon mah teh janji sudah tuduh tanggungan cuang ki jang naon aing mah. Da teu bisa nanggung naon ge urang mah. Mana eta sugani teh di mana? Otakna babawa rek beli rokok beli naon teh kitu ka dieu teh. Beli-belian di sia yo nuding. Wingnya nu nyumputkeun naonan. Peda pernah nyumputkeun. Moal ngadua kalian atuh. Pinuh penjara atuh. Lain nodo hari siapan baheula ge pernah disumputkeun ka ditu jeung si Uus. Sok teangan da eueuh, sok asup teangan. Heeh, bae we tuh ari teu disumputkeun mah, bae orang teangan heula. Kusaha deui nya tanggungan urang unggal asup ka perumahan ieu sok leungit wae. Kamari ku si Obi, pira ku ayeuna kusaha atuh. Aduh, di ditu eueuh tanggungan teh teuing ke belah dieu ting aya ting eueuh. Ah, iya lain ke. Wae lah. Iya weh, orang bawa balik. Barangku. Itu di garasi tanggungan cuang kisaha. Jam 11 puting ya teh. Astagfirullahaladzim. Hah? Naon? Tanggungan cuang kisaha itu. Si Cepi. Jam sabaraha teh? Jam 11. Wah, disumputkeun. Ampun kamu, ya kunaon sopan. Si Cepina mana? Teuing atuh kurea tanggungan hungkul keur pelong. Alah, dosa euy. Kunaon jaya-jaya teh hirup teh. Kasarean teh. Si Cepi kumaha kita pulang anting neangan dari kamu, batur teh neangan duit nganu disumputkeun. Neangan si Cepi heula.